Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyi Mimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari biasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Kejadian buringasna nu lalajo samangsa si panggal muih minton geus jadi sabiwir hiji. Teu sirikna jadi catur balarea. Juragan Danu jeung Jang Sugih kacida bingungna ngungkulan eta pasoalan. Nyi Mimi salaku ronggeng moal bisa disalahkeun lantaran lain salah Nyi Mimi. Tapi nu salah mah pihak pamangku hajat atawa nu ngondang. Nu teu bisa ngajaga keamanan keur sakumna nu lalajo, nu antukna mah nu lalajo teu bisa dikadalikeun. Ngan aneh, najan kabejakeun nu lalajo ronggeng mapag balebat sok baru ringas araredan, nu hayang nangap ronggeng mapag balebat lain ngurangan tapi teu sirikna ngantai di saban wewengkon. Juragan Danu dugi kalieur kanggo ngatur giliran pintonan para ronggeng ukur heuleut sapoe mintona puguh bae teu sirikna asa kaudag-udag pisan. Tapi pikeun Ratu Arum kacida resepna bisa nyaba ka saban wewengkon bari bisa barang dahar anu ngarareunah. Ya parek minton baju Ratu Arum teu boleh diganti ku nu anyar. Ku pangawasana Ratu Arum bisa nyokotan baju sakahayangna. Para ronggeng nu sejena ukur nempokeun baju anu dipake ku Ratu Arum tapi tayan wanita tanya. Kacaritakeun di lemur sampayan di imahna Kirahian. Disaprak manehna lalajo si panggal muih minton di lemur Cimanglid. Kirahian bener-bener kataji ku Nyi Mimi anu memang mibanda rupa anu kacida geulisna. Sokomo Nyi Mimi miboga ibing panggal muih nu matak ngageunleungkeun pikeun balarea. Tetela si panggal muih teh lain awewe biasa tapi mibanda rupa anu kacida geulisna. Ibingna matak helok nu nenjo matak lewang samangsa di sawang. Penting saria kana awak teu sirikna jadi baluweng kana pipikiran. Kaalaman ku aing sorangan. Kitu gerendengna Kirahian. Dirina teu bisa mungkir lamun si panggal muih miboga panarik anu linuih anu kacida rohakana.
Geus mimiti karasa eta ronggeng mapak balebat geus jadi catur urang lemur. Jadi caritaan saban wewengkon. Nu hartina kancra medar geus eleh pamor kasilih ku mapak balebat. Taya di jalan aing kudu nepungan ka Aki Belang kieu carana mah. Rek minang saraya minta tulung. Aing apal nu jadi panarik ati ronggeng mapak balebat. Taya liwan iwal ti si taya lian iwal ti si Pangalmui. Ituna si Pangalmui rek diiwat ku jalan demit, dicokot ku cara gaib. Sangkan teu kasungsi ku balarea. Moal jadi panyuriga pikeun nu sejena. Kitu pok-pokanana Kirahian. Ngagerendeng sorangan panona neuteup ke kaluar kawas keur nyawang nu bakal kajadian. Dina poe eta keneh Kirahian indit ka lemur kadaka rek nepungan Aki Belang. Inditna dibarengan ku kusirna nu geus minenganteur Kirahian nepungan ka Aki Belang. Teu kacaturkeun di jalana dina wanci tunggang gunung Kirahian geus anjog ka imah Aki Belang. Kabeneran Aki Belang keur aya di imahna. Sanggeus aya di jero imah, Aki Belang gancang tumanya ka Kirahian. Cager ilaing teh Rahian, asa sisi narieun datang deui ka dieu, ngahageus beak bakal pangdeudeuh keur pintonan. Duh, apunten Ki, isim abdi dongkap ka dieu salamangsa ieu teh. Perkawis bakal maseur keneh da acan seep. Aya hiji perkawis anu kalintang pentingna anu bade didugikeun ka salira Aki. Temal Kirahian ngajentrekeun pamaksudanana ka Aki Belang. Baik geura balaka ka Aki meungpeung Aki keur salse. Kieu saleresna mah Ki. Barabat baik Kirahian nyaritakeun perkara ronggeng mapak balebat anu geus mimiti nanjeur. Di guar oge ngeunaan si Pangalmui nu miboga rupa anu kacida geulisna. Kabeh dicaritakeun taya nu kaliwat ku Kirahian ka Aki Belang. Tah, kitu Ki anu bade didugikeun teh. Kirahian mungkas caritana. Sajongjonan mah Aki Belang ngahuleng mikiran caritaan Kirahian. Aki Belang nyoreang ka mangsa bihari. Sawaktu kadatangan akina Kirahian nyaeta Ki Mardapa. Ki Mardapa pisan anu nitah ngalapatina Kilendra ku tarekahna Aki Belang. Kilendra nepahing pati ngajampana jadi bugang diwisaya ku jalan demit. Jadi kumaha hayang ilaing teh Rahian? Panon Aki Belang mencerong ka Kirahian. Nu janten panarik ati kanggo ronggeng mapak balebat daya sanes iwal ti si Pangalmui. Ukituna abdi bade nyunkeun tulung ka Aki sangkan ngiwat si Pangalmui ku jalan demit. Temal Kirahian nepikeun kahayangna ka Aki Belang. Kaarti pisan ku Aki. Keun Aki rek punjukan ka Ratu Pamuhitan. Tapi moal bisa ayeuna sabab waktuna kapalang kudu engke dina mangsa peuting. Kahartos Ki, abdi mah sejak ngiringan bae. Saha ngaranna eta awewe teh? Wastana mah Nyi Mimi. Walau ning Kirahian ngabejakeun ngaran si Pangalmui ka Aki Belang. Gancangna carita dina wanci sareureuk kolot. Aki Belang keur aya di rohangan panyepenan tempat Aki Belang nyeluk Ratu Siluman nyaeta Ratu Umari. Kayaan di lemur kadaka ngadadak asa geeuman, sora anjing babaung kadenge ti jauhna. Angin pating gelebug nemragan datangkalan. Dauna rabeng halaliber, sora jangkrik cihcir cari cangkas ngadadak repeh. Itu deui. Sora gaang sararimpe rieg imah Aki Belang ngarieg. Marengan jangelekna Ratu Umaring dihareupeun Aki Belang. Ngahaturkeun semua pangebaktos ka payuneun Kanjeng Ratu
Atur punten dihim abdi tos kumawantun cumulau kasalira Kanjeng Ratu. Kitu cek Aki Belang bari cedok nyembah ka Ratu Umaring. Ditarima Belang, teu naon geus jadi kewajiban kula pikeun nuhunan panggero anjeun. Pok geura cumarita ka kula ngeunaan pamaksudan diri anjeun. Temal Ratu Umaring panonna neuteub seukeut ka Aki Belang. Oh, unjuk sumangga Kanjeng Ratu, Aki teh kadongkapan jang rahian. Nu gaduh maksad ka Kanjeng Ratu. Ari maksada mah hoyong nyiwat hiji istri anu namina Nyi Mimi. Anjeunna teh ronggeng mapag balebat anu kiwari tos nanjeur mapakan ronggeng kancara medar kagungan kirahian. Tak kitu Kanjeng Ratu. Aki Belang ngabejakeun pamaksudanana ka Ratu Umaring. Heuk, paminta anjeun ku kula ditedunan, ngan eta awewe bakal jadi babandang kula moal bisa balik deui ka alam manusia. Kitu ceuk Ratu Umaring, Ratu Siluman anu ngaratuan di nagara Giriwarirang. Kahartos pisan ku jisim abdi, mangga teh teuing teu langkung Kanjeng Ratu. Kula bakal nita sikala ireng pikeun nyokot eta awewe. Anjeun nyieun bakalna, mangke eta bakal awurkeun di tempat eta awewe minton. Ku jalan kitu sikala ireng bakal gentak nyokot eta manusia. Kade poho sebutkeun ngaran eta awewena. Kitu ceuk Ratu Umaring mere kacindekan ka Aki Belang. Mangga Kanjeng Ratu, ku Aki diestokeun pisan. Sakitu ti kula, ayeuna kula seja amit. Cacap cumaritana Ratu Umaring ngiles tidinya. Ari Aki Belang terus bae nyokot bakal, sanggeus dibubukeun ku Aki Belang ngunyem 4 jampe pamakena. Sanggeus rengse, Aki Belang kaluar ti kamarna terus bae nepungan kirahian. Sakumaha omongan Ratu Umaring, Aki Belang nepikeun caritaan ratuna ka kirahian. Kacaritakeun deui kayaan Ratu Arum di imah Ambu Esin. Poe eta mah keur aya di imah lantaran minton ronggeng mah dina poe isukan ukur kaselangan sapoe. Kulobana nu ngulem ka ronggeng mapag balebat. Duit meunang ngaronggeng toleh dibikeun ka Ambu Esin, manehna mah ukur boga sapamerean Ambu Esin. Pikeun Ratu Arum sorangan teu butuh teuing ku duit, lamun hayang papakean kari nyokot ku pangawasana. Nyekel duit sote, sakalieun sok hayang kadaharan nu tacan pernah diasaan ku manehna. Najan kacida betahna di alam manusia, Ratu Arum dina hate leutikna mah sok inget ka nagarana, utamana mah inget ka Nyi Mimi nu aya di nagara jin. Ratu Arum boga niat hiji waktu mah bakal balik ka nagarana sarta nepungan ka Nyi Mimi. Sakira wanci mengok atawa jam 3 sore, Ratu Arum keur mantuan Ambu Esin popolah di pawon. Itu karesepna Ratu Arum uprek di pawon bari popolah kadaharan. Sok sanajan bangsa jin, Ratu Arum geus kacida apalna kana kadaharan manusia. Pon kitu deui kana molahna geus kawilang maher jeung parigel. Samangsa geus rengse popolahna ka imah Ambu Esin kadatangan adibah kune nyaeta Mang Jaed jeung pamajikanana Bimumun. Kacaritakeun nya kala wargi di awal carita teh anu mere beas dialungkeun tina endong anu bahe kacai cileuncang teh. Ayeuna mah geus beda posisi ya. Mang Jaid jeung Bimumun ngahaja nepungan ka imah Ambu Esin lantaran ngadenge beja lamun Nyi Mimi teh jadi ronggeng kawentar sarta geus jadi kacapangan balarea. Nganjangna kadinya teh salian ti arek menta dihampura ka Nyi Mimi oge boga maksud anu sejena.
ngan barang serog patepung jeung Nyimimi. Mang Jaid jeung Bimumun ukur carolohok sabab tangtungan Nyimimi kacida bedana. Nyimimi nu ayeuna sakitu geulis campernik nanding widadari. Samangsa sasalaman Ratu Arum teu ngomong nanaon ka Mang Jaid atawa ka Bimumun lantaran teu wawuheun. Nak, kemana Kang Kune acuk? Cek Mang Jaid tumanya ngeunaan lanceukna nyaeta Bah Kune kamu Esin. Si Abah mah di sawah kene, can mulang. Sok tong wara cacarita heula, urang dalahar heula ayeuna mah. Tembal ambu Esin, bari nyokotan piring terus bae ditunda dina sama. Antukna mah tatamu anu karek datang teh brak bae dalahar jeung pribumi babarengan. Cacap tina dalaharna Bimumun terus bae cumarita. Maksud kuring jeung bapana budak ka dieu teh taya lian hayang nempo kanu jadi lanceuk. Tapi anu leuwih penting nama arek menta dihampura ka Nyimimi. Rumasa kuring pernah ngomong nu matak tu geunah. Hampura nyai harita teh bibi keur marujenja loba kajuut. Itu cek Bimumun menta dihampura ka Nyimimi. Nu mangsa harita teu sirikna ditunung dititah balik deui ku Bimumun. Kerja keur hujan gedenya palawargi. Ari Ratu Arum teu ngomong nanaon ukur unge. Amu Esin pok bae cumarita. Geus tong jadi pikiran Bimumun lantaran moal bisa dibalikan deui. Nyimimi ge tangtu geus bisa ngamaklum. Kitu deui acek. Geus leuwih ti heula ngahampura. Karana ge atuh jeung dulur. Kudu silih hampura urang teh. Kuring teh asa dosa acuk. Samangsa ngadenge caritaan teu nu jadi pamajikan teh. Lain teh hayang harita keneh gancang nepungan ka dieu. Tapi kuring nanti keur riweuh ku balantik. Sakali deui hampura ka Nyimimi. Kitu deui ka acuk. Cek Mang Jaid ngantepkeun omongan Bimumun. Keun bae Jang Jaid. Cek acek oge tadi si Nyai Mimi mah jeung amu geus ngahampura. Tembal amu Esin mung kapapanjangan. Hampura kuring kadi ge teu mawa nanaon ngan ieu aya beas ketan bawa bapana budak jeung peuteui sajodo. Pok Nabi Mumun bari mikeun karinjang leutik ka amu Esin. Nuhun Nyai ditarima ku aceuk. Amu Esin nyokot karinjang leutik terus bae ditunda dina pago. Ari Mang Jaid sajeroni ngawangkong teh panonna nyidik-nyidik ka Nyimimi. Tetela Nyimimi geus robah pisan. Tina baju nepi ka tangtungan teh kacida jauhna jeung Nyimimi nu baheula. Kuring teh kacida bungahna ngadenge anak dulur geus jadi ronggeng nu kawentar pada nyaritakeun ku balarea. Ngala duit oge moal hese meureunnan beda puguh loba nu nyawer. Sok komo ningali Nyimimi ayeuna masak ye geulisna. Bajuna oge kacida aralusna. Nu hartina mah geus kahartaan. Cek Bimumun nepikeun kabunga hatena ka Nyimimi. Panonna teu woleh ngareretan ka Nyimimi nu ceuk pamikirna. Alona geus loba duit tina ladang ngarongge. Nyaeta berkah ari keur dahar-dahar wae mah teu hese teuing. Ari perkara baju mah nyaho teuing. Aceuk mah tara ulu biung urusan nu jadi anak. Amu Esin mairan caritaan Bimumun. Ari Ratu Arum teu milu cumarita, ukur ngabandungan nu keur aluprek ngobrol. Lai eulian teu wawuheun Ratu Arum oge tara pirajeuneun. Ulu biung kana urusan manusia, nu ceuk pamikirna taya patalina jeung dirina. Cik atuh Nyai waris baju ilaing teh hiji mah. Sakitu aralusna baju ilaing mah. Cik Bimumun deui poksang. Poksang pisan hayang dibere baju ku Nyimimi beuneunan ti dituna mah. Ke antusan atuh sakedap. Tema Ratu Arum teu loba pamikir deui. Inyana ngojengkang ka kamarna.
Telila geus kadinya deui bari mawa kabaya karatonan kelir koneng jeung sampingna sinjang rereng salakadomas. Song dibikeun ka Bimumun. Ku Bimumun teu sirikna dirontok awahing ku bunga. Bimumun tangka dodongkoan nyebut nuhun ka Nyi Mimi. Sabab awewe mah apaleun pisan mana barang nu hade atawa barang nu goreng. Kitu deui. Mang Jaed samemeh balik dibere duit ku Ratu Arum. Lamun seug Nyi Mimi nu asli kadatangan ku Bimumun moal teu langsung ngejati dinya lantaran sikep jeung babasaan Bimumun kacida teu munasabah. Dina poe isukna sakira wanci haneut moyan ronggeng mapag balebat geus arindit ka Ciangsana geus biasa ngajugjug heula bumi Juragan Danu. Ari wewengkon urek dijugjug jaeta kademangan Cigangsa. Rada anggang ti Ciangsana meakeun waktu 5 kana kareta kuda mah 5 jam udeunanya. Leuwihna ti eta lalampahan ka Cigangsa ngaliwatan leuweung Naratas. Disebut Naratas teh dumeh jalana lempeng sapanjang leuweung. Satu tas rengse di bumi Juragan Danu, 2 kareta kuda maju lalaunan ninggalkeun lemur Ciangsana. Saja jalan aluprek bae ngobrol kitu deui Ratu Arum. Uprek ngobrol sareng Den Idah. Gancangna carita dina wanci tangenge kareta kuda geus asup ka leuweung Naratas. Lebah kenca jeung katuheueun jalan. Kekep ku tatangkala nu harieum jeung karasa geueuman. Kareta kuda teu bisa lumpat tarik sabab jalana tarahal pinu ku batu gede pasolengkrah. Di satengahing perjalanan dumadakan kuda ngaringkik kawas manggih pibahayaeun. Teu lila di antarana kuda beuki tarik ngaringkikna samalah mah leumpangna langsung areureun. Puguh bae sararea ngarasa reuas jeung kaget ningali sakadang kuda nu ngadadak areureun. Gebeg usir kuda Juragan Danu ngaranyu. Kitu deui Jang Sugih jeung Jang Ahmad teu sirikna barun celik. Sabab ningali sabubuhan maung lodaya megatan jalan. Lamun diitung mah maung lodaya aya kana 10na ngadaragog kawas arek ngrekep kana kuda. Kusir Juragan Danu nu ngaranna Darmin ukur bolotot awakna ngagibrig beungeutna sepak meh taya getihan. Pon kitu deui Jang Sugih jeung Jang Ahmad sarua awakna ngadegdeg awahing ku kasima. Juragan Danu ngelol tina jandela kareta kudana ningal ka payun. Katawis inyana ngarempod atrap pisan katingal sabubuhan maung lodaya nuju ngadaragog megatan jalan. Rarai Juragan Danu katawis pias. Awahing kusieun meureunannya sareng soak. Aya naon apana? Soreng Den Idah tumaros ka carogena nyaeta Juragan Danu. Den Idah katawis ngemuka geumpeur. Aya sabubuhan maung lodaya megatan jalan. Walar Juragan Danu nyariosna semu haros-hos. Mau? Rarai Den Idah langsung sepa awahing kusoa. Barang ngadenge aya sabubuhan maung lodaya nu megatan jalan. Ratu Arum ngemat pangawasana. Bre, dina paningali Ratu Arum. Aya sabubuhan duruweksa anu samagrang ku pakarang. Nu hiji mah minangka senopatina lantaran bajuna beda jeung duruweksa nu sejena. Katingal Juragan Danu sareng garwana Den Idah mah Ratu Arum nuju cali keneh didinya. Sok padahal inyana keur nepungan para duruweksa nu wujudna ngarupakeun sabubuhan maung lodaya. Saha anjeun geus kumaha wani megatan jalan kula? Cek Ratu Arum, panonna muncereng ka senopatina. Puguh bae para duruweksa ngararanyu sabab apaleun lamun Ratu Arum sabangsa jeung maranehna. Ula senopati kumbalaka ti nagara Wangkara.
Tembal Senopati Durweksa nu ngaku boga ngaran Kumbalaka ti nagara Wangkara. Naon maksudna anjeun megatan jalan kula? Kula teh sabalad-balad kalengitan boroan nyaeta munding hideung anu antuk nama kalangsu ka dieu. Cek Senopati Kumbalaka ngebrehkeun kayaan dirina jeung para balad. Eta mah urusan aranjeun kabeh. Alik muntong ngahalangan jalan kula. Cek Ratu Arum kahudang napsuna. Saha ngaran anjeun jeung ti nagara mana? Senopati Kumbalaka tumanya ka Ratu Arum. Ngaran kula Ratu Arum ti nagara Cakrabuana. Samangsa ngadenge caritaan Ratu Arum, kabeh para Durweksa ngajarengho sabab geus ngadenge lamun Rajana Prabu Jayaraksa kungsi datang ka nagara Cakrabuana. Aya lian rek ngalamar ka Ratu Arum. Akung pangapunten Kanjeng Ratu. Apunten nu kasuhun tos kumawantun caluta ka pangarsa. Cek Senopati Kumbalaka bari cedok nyembah ka Ratu Arum kitu deui Durweksa nu sejena meh bareng nyarembah ka Ratu Arum. Teu naon, ku kula dihampura sok ayeuna mah aranjeun geura arindit. Itu cek Ratu Arum tandes. Unyuk-unyuk sumangga Kanjeng Ratu. Tembal Senopati Kumbalaka cedok nyembah deui dibarengan ku nu sejena. Gajleng, gajleng, gorobas. Sabubuhan maung lodaya pating garajleng saterusna mah asup deui ka jero leuweung. Kusir Darmin ukur nyerangkeun maung lodaya nu pating gorobas asup deui ka leuweung. Kitu deui Jang Sugih jeung Jang Ahmad ukur nempokeun sakadang maung lodaya nu rajleng ka jero leuweung. Euleut sawatara waktu dua kareta kuda maraju deui ngajugjug ka Demangan Cigangsa. Ti leuweung naratas ka Cigangsa moal kurang ti 2 jam deui. Dina wanci kalangkang satangtung kareta kuda geus anyog ka Kademangan Cigangsa. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.